Bukan ayam dulu lagi ya. Tapi ayam lagi segala deh. Terenya jual ya. Ya, lumayan sih jangan jualnya. Mahal sih aku jual. Yang modal deh ayam guru kuat tuh. Kenapa di sana? Aduh, aing asa kulila yang nganggur. Hese kiwari manangan pagawean teh. Subet apa nama? Lieur. Kemana ini dengan batur? Tarehe kieu ai. Ada. Ya keca ampun kenalan jadi dia. Si datang pina kena ini teh daripada sia pas bunglon kontrak. Goblok. Geus. Aing ngopi ka dia ge mana kopi na ya weuh. Mending ngeunah eta ngomong. Aing ge di dieu tadi nungguan kopi araseum aing. Aing aku balangsa kirupna. Meuni eueuh kopi-kopi acan. Sia pugunu kamari ngajidanan si Eris. Ayeuna meuli kopi atuh aing. Beut. Duit aing ge beak, Dot. Pake ngajajanan si Eris kamari. Biasa, Dok. Salon kabogoh. Nah, uncun kabogoh sia. Boga beungeut ongkos taplak lombeng oge lo bagaya sia. Ngabacot wae. Geus teu. Aing rek sare. Ada sia diundangkeun ku malaikat Ijroil sia. Ya. Bacot wae lah. Mana ya supaya boga duit aing. Itu si Poang kunaon sare di dinya. Oh no. Hei, budang sia. Riz, enaon Riz? Kenaon sia si dia? Keur ulin Riz jeung budak. Budak. Ka mana budakna? Heueuh, ka mana budaknya? Atuh teh nyaho pugu aing karek datang sia mah. Goblok emang nage. Cang geus di mana Riz? Lelempangan we aing bete di mah wae. Oh, aing di nyawa sia tak bisa hidupan ka aing jadi sanyampeurkeun ka dieu. Heula kumaha sia we aing mah. Aduh, aing asa ngimpi Riz. Bisa diuk duaan deh jeung sia di dieu. Aduh, indah aing ngimpi. Itu Mang Jamal keur ngomongkeun hayam. Kebeneran aing tuh boga duit ya. Sikat lah. Pura Mang ah. Kagak duit aing ya. Lumayan gede oge hayam. Jual kasanya. Geus modal kieu mah hampak beuteung aing geus sispek. Enakeun. Kan dah kok molongo ieu. Hayam aing calang. Ai koe dijual oge ya hayam. Ka monyet tuh kan. Madog apa ieu? Tayangan koe ya. Riz, kumaha Riz nu kamari? Kumaha naon si sia ang? Eta teh Riz nu kamari. Nu kamari nu mana? Nu kamari teh Riz, sia daek teh jadi kabogoh aing. Oh, nu eta. Kumaha nya ang? Riz, seneng poe aing teu. Da tenempo Mang. Kumaha kitu ayam sia? Nyaho mang urang ge dari tenem. Ya ieu mah. Aing leungit ieu mah ieu. Aduh, ieu mah parah, ieu mah gara-gara lockdown. Hayu geus urang teangan, urang gebugan nu malingna. Hayu. Hayu mang urang teangan. Ayo bantuan aing coba panggil hemat coba. Brangcut, Pak. Berangkat belum. Eta maksud aing. Ih, sia mah pengerti kolot-kolot. Kemana ieu? 25.000 mah. Kabeuli aing kopi jeung sabulaneun. Gitu, bani hayam nganggur ti beurang. Tukanya hoan dengan aing. Tapi ndak jual kasahanya. Jadi rarehe kieu.
Dia mau lewat dengan aing. Mang, itu lain tuh MC ya tuh. Oh, eta lain. Nah ini teman awen, emang menjago kayak dijual sama Kedeng Mang, itu cangcut obralan kenaon di dinya sorangan wae. Kutsa. Jeung tuh mau ayam saya tah. Eta masih kodok jalan. Eta hayam hayam saha upama. Kumaha Saya tah? aing dah kayak jago tak. Disebutkeun. Dua hayu. Dok, saya hayam masih wow aing. Dah. Marali ayam mah saya. Mang, mumpung keur diskon ya. Aing ngajual 25 we lah keur BU ya. Ayam saya yo. Si hayam aing jual wae. Si ayam aing eta mah. Yang di mana sih ya? Nang manggi di ditu. Wah, aing mah wae kandangan kayak jual. Iya bener Mang, ayam sia Mang. Oh iya hayam aing tadi ku aing diomekeun kandang Waduh. dikandangkeun ku aing. Oh sia mah. Parah ya Mang, geus Mang gebugan Mang. Kadang aing ekre mere info ya saeutik. Podal Tuh, sia. di ditu Natasha Wilona keur syuting jeung Kiara TV. Kadi tuh. Bener Ya, sia, Dok. Bener sia Dok. Benernya. Prabowo awas ya. Goblok sia.